Diajar aksara Sunda. Bagian kelima, tanda baca atau pungtuasi. Tanda baca atau pungtuasi anu dipake pikeun ngalengkepan aksara Sunda saperti tanda baca titik, koma, titik koma, titik dua, tanda panyeluk, tanda pananya, kekenteng, panyambung, jeung sajabana disaruakeun jeung nulis tanda baca dina aksara Laten. Kitu oge tanda baca anu dilarapkeun dina gelar. Contona, punten. Lanceukna, K18 Jalan Raya Jatinangor, Susilawati S. Hum, Firman Faturrahman M. Hum, Dr. Taufik Ampera M. Hum, Nur Rohman ST, Heri Susanto SPD, jeung sajabana.